Ya Karim, indah. Lamun tadi Habib Umar nyaritakeun kelazatan ibadah, lamun tadi Habib Umar nyaritakeun keindahan ibadah, hendak bisa lazat jeung indah kumaha lamun qalbuna encan akur jeung qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bersihan heula. Bahagianya kesucian hati yang indah mengingat Allah dalam ibadah. Lamun hati nu suci inget ka Allah ge, tinggal orang introspeksi. Aing lobaan inget ka naon sih kolbu aing, sok geura introspeksi urang. Masya Allah Karim. Mantap kula tadi berang ngobrol jeung sababaraha tokoh pada mingguan, nyaritakeun seputar gubernur-gubernur, nyaritakeun seputar menteri, nyaritakeun seputar presiden. Ujung-ujungna aya bahasa kieu, iya ya kiai ya. Mendingan juga kita cari presiden yang bisa syahadat, jangan asadu-asadu aja sekian teh. Yang mantap asyhadu an la ilaha illallah. Kok presiden kita nggak bisa baca syahadat sih? Atuh sia nu milih tolol meureunana. Aing onam. Sia nu milih, sia nu nyawad. Nah, di presiden orang acadu-acadu. Cenah aing ge cak sia.